Alhamdulillah para mitra sadaya Mang Jaya tiasa mancen tugas deui neraskeun hanca nu katuna kamari. Carios nyambung judulna Tarung di Galunggung karya Bapak Tatang KS. Mangga wilujeng ngadangukeun etang-etang hiburan pang beberah mana. Mangga nyangak. Kamari Tarung teh parantos dugi kanalika Kisangkur nuju Tarung sareng Aki Supinya. Mangga urang lajengkeun. Dina kituna Kisangkur luncat ka deukeut tangkal Jambu Mede. Bus bedogna disesebkeun kana sarangkana geus kitu Kisangkur cacarita di barungku ambekan ngahegak badana jibrug ku kesang. Subi, uhar tidak deuleu Tarung bari luluncatan. Kebeda ti beunjeu diadu sia kasebelan. Har. Nah, ditita kusaha dulu. Da nikage lugat lego tepuku uni. Da geus warga tahu geus bosen ngayodan aki-aki lagu ruangeun sia. Lamun geus bosen ingkah sia ka ditu da kulage. Teu ngalatengodang kanu kitu ules teh sia. Teu puguh ngadon nimbulkeun raja wisuna sia. Barina oge geura mantau ka ditu bising anak pamajikan Andika ngarep-ngarep digablek kejoeun sia. Sinya dulu ka pamajikan teh dihenteu-henteu ge pamajikan teh kamodalan sia ku Andika. Nya modalna teh ku ipaka jeung mas kawin. Sinya ka anak nu meunang kahayang ilaing dibelaan Lampung ngemprai di paruman ku Andika. Ku hayang-hayang gablek anak deui sia. Tembal Aki Supi bari toleh ngahehe di palar Kisangkur nafsu. Mentong babacot sia aki-aki gablek. Aki-aki geblek kurang saeunan deuleu. Kisangkur morongos. Paduli teuing nau silan teuing kana ucapan batur. Bibir kula teuing jeung bibir nu kitu patut sia. Ayeuna kieu deuleu Subi. Hiji tanda Andika cukup ku ilmu. Beunghar ku pangabisa urang pada milih kulit nu ibis ieu. Jadi Andika teh singkat nama rek nemongkeun boga kulit beusi tiga wajah sangkur meureja. Daya halanganana lamun Andika aya tujuan kana kitu mah deuleu. Rek kunaon silih jajal milih kulit nu ipis teh digadu carang teh naha aku bedog naha aku hinis atawa silih banting hulu ku gegedir. Cek Aki Supi aya taya kagimi rek ngaladenan kahayang Kisangkur. Ku bedog deuleu urang giliran silih taruh ku batok sia. Jawab Kisangkur ngaluarkeun basa-basa nu garihal. Da kula mah teu gablek bedog abang ago. Aya gepe soraut. Tema Aki Supi setengah ngaheureuyaan. Atuh gero Kisangkur ngagero ka baturna nu katelah Barnas kasebut murid kahiji Kisangkur. Barnas, bere nya bedog sileng euy. Montong sina ngagunakeun bedog gablek aki-aki lebokeun tetelo bising teu teurak kana peuyeum-peuyeum acan. Cek Kisangkur ka muridna. Ta gubug si aki-aki geblek, cek Barna bari ngalungkeun bedog ka hareupeun Aki Supi. Ceg we dicokot sarta Aki Supi nyarita deui. Di kumahakeun ieu teh Mang Ago? Aki Supi pura-pura. Tarokeun kana babatok aing. Kumaha lamun teurak moal nyalahkeun? Teurak risiko aing sia Supi. Kumun huruf baraya-baraya. Mentong hareup teuing sia nyaksiana bising kasebolot getih sia. Mangkaning getih kula mah rada bau tengi. Cek Aki Supi nekat rek nganteur kana kahayang Kisangkur anu harita Kisangkur geus mesat bedogna. Kojengkang harita Kisangkur ngalengkah ka hareup kitu di Aki Supi maju ka hareup anu antarana Aki Supi jeung Kisangkur teh ukur 1 meter. Rek Andika heula Supi atawa aing heula? Tanya Kisangkur bari serepet mesat bedogna. Nya kumaha nu ngajak we kula mah teu boga kahayang. Temal Aki Supi tenang. Ayeuna kieu Supi. Leuwih hade Andika teh heula tarok tah tarang dewek. Batan dewek narok babatok Andika. Lamun dewek teh heula ka Andika karunya bising betah keneh hirup di dunya. Jeung bising keneh aya kapanasaran deuleu. Cek Kisangkur ngahina beak hadaek dumeh ceuk pikirna moal sabaraha liatna kulit Aki Supi. Nyaan kula heula nu rek narok tarang Andika teh Kisangkur. Sok-sok kadinya mundung loba pertanyaan. Nah geus tega kitu ninggalkeun anak pamajikan. Mantong mang salempangkeun ka anak pamajikan deungeun sia goblok. Pikirkeun mah diri Andika sorangan nu sakedeung bakal modar sia.
Oh, nyai kitu mah saksian we dulur-dulur. Bising babatok si Sangkur Bejad ulah rek nyalahkeun ka kula. Tada sia mangagoyo. Cenah meuni kadenge ngapletak seseukeut pedog kana tarang Ki Sangkur. Para mitra anu mulia, eta mah batan tarang Ki Sangkur Bejad mah bedog tina leungeun Aki Supi jadi rompang. Tetela Ki Sangkur lain jalma atah-atah ku pangabisa, lain jalma ipis ku pangarti, sakitu seseukeut bedog kadenge ngapletrak meuni. Tina kituna Ki Sangkur meuni asa agul kudu meh boga ilmu ngadon seuring ngagak-gak bangunungeunna. Barnas, meunang ngasah bedog bade teh ha? Sugan salah ngasah maneh mah. Ngasah batur ngasah kana batu asahan maneh mah ngasah kana anggal deuleu. Buktina teu karasa-karasa acan tarang dewek teh euy. Cek Ki Sangkur asa suka jeung reueus. Tidinya pok nanya ka Aki Supi. Supi, geura pasrahkeun raga jeung nyawa ka pangeran. Bising aya keneh kapanasaran atawa hayang tepung heula jeung pamajikan Andika nini kacemun. Kukula mau burung dibere waktu. Ai keur kula bagus eueuh kapanasaran Ki Sangkur ngan aya kapanasaran kula teh. Kapanasaran can wareg ngahakana asin sia. Jama roti, Cek Ki Sangkur sakecap-kecap nanganumpang hina. Oh lain can wareg ngalabok nu kitu patut deuleu. Panasaran kuna naon atuh? Panasaran hayang kaparawan, hitung-hitung ulangkeun panyiraman. Oh Sangkur geura praksia gunakeun bedog Andika, montong ngalobakeun bacot deuleu. Top rek ditukal, rek dihareup, rek digigir geura laksanakeun ku Andika. Di mana raga kula ngababatang tong kagok deuleu, cacag deuleu sing nepi ka ajur. Cek Aki Supi teu kapala ngebrehkeun wawanen. Nini, wayahna we raga jeung nyawa salaki anyun teh. Ayeuna bakal dikade ku si Sangkur. Cek Ki Supi. Heueuh. Montang nyalahkeun ka kaula ye Nini. Yeuh. Salaki anyun baris dipenta ku kaula. Asaan bedog kula aki goblok sia. Cek Ki Sangkur bari keplas nigas punduk Aki Supi teu sirikna mendidik mat satakar kabak. Atuh puguh we para mitra nu mulia. Sakabeh jalma nu araya di dinya saurang ge eueuh anu henteu ting purung kuting lalenyap lantaran mireungeuh bedog Ki Sangkur ngahakan punduk Aki Supi. Tapi nu dipika paurna mah beteu kerel-kerel acan. Batan teurak mah kalah kang ngenyot para mitra nu mulia ngambul deui. Jadi tetela pikeun Aki Supi ge bener-bener kasebut aki-aki teu eleh ku wawanen. Teu kasilih ku pangarti, kasebut jalma cukup ku ilmu, jembar ku pangabisa. Komo ieu Aki Supi ngalap ilmu ti bubudak, nyiar pangarti ti leuleutik bet piraku eleh kudu kitu patut. Oh, hai Ki Sangkur. Sabaraha pedog, sabaraha poe Andika ngasah bedog teh euy. Sugan salah nyokot ilaing mati imah teh rasana ngagebuk bodog ari dewek teh kana cocolek ada delan sia meureun teh cocolek delan gitu. Teu puguh Andika mah lalampahan teh beda ti bolak-bolon rodek hulu sia. Matak naon si puheulat si ka Cirebon. Eta meureun Andika wa kurang gede di beuleuh menyana. Jadi kurang maunatna sia bedog teh deuleu. Cek Aki Supi malik ngahampas kanu jadi lawan. Atuh puguh we beungeut Ki Sangkur meni ngadak-ngadak jadi reup keuneuk rai pias ngarasa era jeung wirang ku anak buah. Sanajan bari aya kecap kitu ti Aki Supi teu wudu Ki Sangkur kalah kamorongos. Subi, kumata kula geus kadenyo memang bener-bener Andika kasebut jelema bedug. Tapi urang meyakeun kapanasaran sia. Oh, are kumaha deui kitu Mang Ago? Tanya Aki Supi eueuh kagimbir. Hiji tanda Andika cukup ilmu beunghar ku pangabisa, leber ku wawanen ayeuna urang silih totogeun hulu kana lemah. Oh, dor hayang nyaho lamun Andika geus teu betah di dunya mah Ki Sangkur. Temal Aki Supi teu kapala nganteur kana kahayang pihak lawan. Teu ngalobakeun catur deui ujug-ujug regejang badan Aki Supi meuni sadirig pisan. Sarigidig diangkat ku Ki Sangkur samalah make dipuntir-puntir heula luhureun sirahna. Geus kitu koleang kebru badan Aki Supi ditotogkeun kana lisung gigireun imahna. Mata kaget luar biasa.
Sakitu dibantingkeun satakerna anggur seuri bari nyarita kieu. Ari Andika kunana haon Sangkur. Katuh-atuh na badan kula dibobotkeun kana kasur deuleu. Kurang ajar si sedan. Cobain badan kula totogeun ku Andika. Memang para wargi sadaya lamun dina main bal mah ieu mah ngadu penalti rupino. Tarung antawis Aki Supi sareng Ki Sangkur teh eueuh nu eleh eueuh nu meunang. Dina draw terus-terusan dugi ka akhirna ngadu penalti. Tadi penalti kahiji urusan silih kadek ayeuna silih totogeun kumaha tumerapna pikeun Ki Sangkur. Beri totogeun ku Aki Supi. Atuh sing deukeut ka di Sangkur, ceuk Aki Supi bari ngepruk-ngeprukeun ikat murag kana taneuh. Teu loba nu dipikir siriri Ki Sangkur nyamperkeun ka Aki Supi. Ari deukeut ari kep kulit beuteung Ki Sangkur dijemol harita keneh terus dibabetkeun badanna ngageblug kana tangkal alpuket. Dasar mata aki-aki kotokeun sia. Rajeun ngababetkeun badan batur kana bilik diribing. Atuh moal ge karasa sia Supi. Ceuk Ki Sangkur sarua pada dijaya. Itu ieu eueuh nu cacad eueuh nu bentol kawasna antara Aki Supi jeung Ki Sangkur sarua pada saelmu. Aya keneh kapanasaran Mang Ago. Naon deui ayeuna naharik silih gorok tikoro, narik silih asah badog dina tonggong. Ceuk Aki Supi malah nangtang kana jadi lawan. Barang rekpok pisan Ki Sangkur ngajawab. Ujug-ujug beretak batur-baturna teu puguh ngadonting beretak lalumpatan meuni teu sirikna narotog-togkeun maneh samalah sawareh aya nu nyebutkeun tulung-tulungan meuni matak ngagempeurkeun. Atuh puguh wae keur Ki Sangkur ngarasa kaget samalah lain Ki Sangkur bae. Sanajan Aki Supi ge ku harita ngarasa reuwas. Ana direret ka deukeut bisung gigireun haur koneng macan tutul meuni coreleng keur ngadepong siga nu mencrong ka Aki Supi jeung ka Ki Sangkur. Bener para mitra sadaya. Lamun ditilik kana pangarti jeung kadijayaan Ki Sangkur lain lalaworakeun. Tapi kumireungeuh macan tutul ngadak-ngadak poho di kaera poho kanat angtungan kakolotan. Ngadon barang-bang mabur meuni teu sirikna totog-totogkeun maneh ceuk paripaosna tunggu dirarujat tang dirumpak teh sanes bobodoan. Sakiceup waktu Ki Sangkur ngabareng-beng teh macan tutul meuni sagajel ngluncat ka pipireun imah Aki Supi nu temahna keur Aki Supi ge colohok bengong mata simeuteun. Tapi tekung si 2 menit Aki Supi gentang loncat kana golodog terus unggah ka imah. Maksudna rek nemonan pamajikanana inggis jadi mamangsa macan tutul. Barang bus ka tengah imah nu dipikah riwang teh kasampak keur sarangah serengehe bari jenyenghel. Tungtung samping siga nu ungkas-ingkas boga simpenan. Nini, arinya neh kunaon ngadon sarangah serengeh kitu kawas nu anyar pinangi jeung kami? Tanya Aki Supi bari mencrong. Teu sing hayang seuri we kami mah Aki. Hayang seuri kunaon ari maneh Rasti? Perkara duit 2 ringgit. Teu katimu kumaneh kitu? Syukur lamun katimu ngabagya pisan meureun. Ceuk Aki Supi boga sangka yen pamajikanana manggih duit nu disebutkeun leungit teh. Katimu ti mana horeng nya katimu we ari nu ngababadogna mah Aki. Boa geus dipake curak-curak jeung pelesiran kadayeuh. Tema Nini Rasti kek andi diuk aneprok. Nari kitu kunaon atuh sia ngadon alanga elengeh kawas nu gumelis pisan deuleu. Teu pantes nempona ge sia geus kenyot alanga elengeh mah. Alanga elengeh sote lain gumelis Aki ngan manggih pikasirieun nu matak ngeunah kana hate. Manggih naon kitu? Aki Supi nya sedep. Eta mireung umat-umat bieu diburuan meniting babalanting. Ngadon malabur sama laki Jawara ge. Nu tarung jeung si Aki antukna ngadon ngabareng-beng tayo kapatutna sia. Ongkoh we ngakukeun jalma jago. Jalma nu sepi tanding sudah lawan tapi bari jeung teu gugur teu angin ngadon kabur. Hayang seuri ge tungtungna mah mireungeuh lalampahan jalma nu kasardarieu. Jawab Nini Rasti ditungtungan ku seuri Nyi Kiki. Nya maneh mah. Yang serikeun batur sarua we jeung yang serikeun kami dumeh bieu aya macan tutul. Tong boro batur najan kami ge mireungeuh satok kitu mah meuni asa kope dikerekep deuleu. Paduli teuing. Sanajan nepi ka digaresna ge da puas we kami mah.
nu aya teh da bohongan teu beunang dicarek kudu jadi pamajikan cek Nini Rasti ngabalieur. Tuh geuning situ uyahan sia. Lain aya kadua melaan kanu jadi salaki teh. Kalah kamu puas si lain mah. dan nya tuh teu beunang pisan dicarek kudu jadi pamajikan teh nyarek soteh kami mah nya kada disalaki bising cilaka deuleu geus puguh itu mah manusia jahat hayo ngado di layanan teu beda ti burung ngalawan nu burung cik lamun didinya keuna ku apes entengna waruga cacat saha anu ngarasakeunna sanu susah Cek Nini Rasti jegelendeng. Oh, nari manusia teu aleuh ceureuh rek diantep kitu. Satadina ge kami mah eueuh niat ngayona dengan sabalik nan boga elona we teu beunang disabarana keur abongkeun kanu kieu patut sakebeul jeung bajuna. Puguh we lamun kami teu rasieun malodar mah. Tawa lamun kami teu kawas baheula, wah sigana moal disesakeun saurang ge kabeh. Temal Aki Supi inget ka jaman katukang-tukang dina waktu keur jag-jag kene. Barang Aki Supi nyarita kitu teh saterusna Nini Rasti nyarita deui. heueuh bener lamun nganteur kana hawa nafsu perbawana setan mah sia nya kitu tong boronying hareupan manusia sanajan gunung talaga bodas ge nu ngajegir ari ku hawa nafsu mah cohagna hayang neureuy ngan akhirna urang baris nampa hukuman sia boh hukuman di dunya boh hukuman di akhirat nu akhirna nanggung dosa deungeun Cek Nini Rasti setengah teu panuju kana lampahna nu jadi salaki. Oh, nanggung dosa sote lamun urang nyieun hianat kanu tanpa dasa sia. Ari ka manusia nu boga tekad jarahat mah komo bari urang teu beunang diampunan mah wajar we nampa pangwara. Tema ti Aki Supi nu harita sok sanajan bari aya keneh oge piomongeun ngadak-ngadak jempe dumeh kadenge ti para sadanu ngaguprak. tah naon aki nu ngaguprak di para Kanya Nini Rasti bari tangah. Oh, nyao teu ingat deui. Paling-paling ge meureunna wung semplak deuleu. Cek Aki Supi bari cengkat. mun teh yang atuh wisingnya wung semplak Lah, goodbye da geus butut ieuh pantes gerek seremplak ge da geus aya puluhna taun tara di umah ome. oh nya di omeh henteu teang-teang atuh ka ditu Cek Nini Rasti keukeuh ninitah neang wuwung bari kuniang nangtung. Dikersakeun para mitra. Ari jung ari guprak tina tungtung samping Nini Rasti aya nu murag barang direret ku Aki Supi si mana horeng sakin. Oi sugan weureu maneh Marasti. Kumawani sia barang cokot kana teneudan salaki. Lalawara keur direken peso dapur maneh teh. Nah, jadi cokot ku maneh Rasti. Cek Aki Supi ngarasa kaget bari ceg sakin ngagoler dina palupuh teh dicokot. ku rumah sawe aki kuring teh nyokot rasa mokaha da bohongan aya manusia nu nginjem nyeun rurujit di lemur urang Cek Nini Rasti para mitra sadaya ngaku nyokot sakin tina para. Oh, paingan atuh ieu. Macan tutu nyaeta, we maneh nu nyokot ieu meureun nya? Ulah sakali-kali deui nyeun kumawani kitu Rasti. Tomboro maneh sanajan kami ge terasa gawaya nyokot sok komo dibabawa mah teu pisan. Ari henteu sakalieun aya bancang pake wuh mah deuleu. Teh kumaha lamun maneh kapohoan mamawa sakin kalebur batur. Wah teu madak nimulkeun katagiburan. Ulah-ulah aya nu paeh teu puguh gilaeun mileungeuh nu coreleng deuleu. Sok sanajan si coreleng teu naon-naon ge. Cek Aki Supi ngarasa reuas dumeh pamajikanana kumawani barang cokot kana eta parabot. Jeung sanyana para mitra sadaya. Eta teh minangka nama pepeneman Aki Supi. Parabot anu kasebut sakin teh pangwaris ti uyutna Aki Supi nu baheula ngadon bubuara di Aga-Agra Binta bawahan Jampang sakidureun Sukabumi. hampura we atuh aki ti saseret ieu mah kami teh moal kumawani cuka cokot deui kana parabot. Tema Nini Rasti terus ngaleos ka dapur. Ari Aki Supi harita terus nyimpen deui sakin kana urutna tadi disimpen di para. Sanggeus sakin disimpen ge Aki Supi diuk dina kulit eme bari ngalepus udud bangun anu nikmat. Kakarage ngaroko meunang 2 kali ngenyot. Ngadadak curinghap dumeh kadenge sora jalma ti luar uluk salam tapi sorana teu pati eces. Sampurasun cenah ceuk nu ti luar.
Rampes saha di luar? Tanya Ki Supi bari ngorejat nangtung samalah terus ngalengkah mukakeun panto. Ana brai panto dibuka ngadadak hati Ki Supi ngegepeg. Bari panon mencerong ka jalma nu kakara datang. Bari kaayan waruga eta jalma raraca kitu deui pake nararawe. Ai, sampean teh jeung nu ti mana lemur matuh banjar karang pamidangan sampean? Tanya Ki Supi tumanya kaget bari can sidik kana rupa-rupana. Beungeutna da pugu eta jalma teh keur nyuuh dina golodog, tapi sanajan kaayaan kitu ge teu buru ngajawab. Duh, punten abdi teh Ki, abdi teh Roni teh ya. Pokna bari maksakeun maneh cengkat barang bereh teu salah titinggalian yen tetela Roni nu harita teu kungsi dititah manehna terus unggah ka tepas. Ke Syai teh pangdenge teh jang Roni? Tanya Ki Supi sanajan geus sidik ke kana rupana. Leres Ki, abdi teh Roni teh ya. Cek Roni sajelasna. Geus yakinnya tu datang teh Roni gero Ki Supi ngagero pamajikanana nu keur di dapur. Beuni ni, kadieu sakedeung sia. Kelanan Tema Nini Rasti bari nuna boboko nyelang heula nemonan ka tepas. Barang serog ngarasa ngajenghok. Dumeh mireungeuh Roni dina kaayan warugana ruksak. saha ieu teh jang Roni? Nini Rasti hookeun. Leres Nini, hapunten abdi. Tema Roni lumengis meta dihampura sagala. Tuh nyaki teu jaga-jaga teuing pangwales ganyaran ka jalma nu teu boga tekan goreng mah ayeuna keneh katingali ku urang. Cik atuh kujang ulah rasa maneh kaayaan si Aki jeung si Nini eueuh tingalieunana, eueuh hargaeunana. Teu kudu nyieun petak kitu jajauheun bisi mulang bulas bisa mulang tarima. Anu ngamemenan diri anjeun teh. Ieu lamun ditinggali kana rupa jeung basa diri anjeun teh asa jauh tanah ka langit boka tegad teu bener teh si mana horeng lungu tutut bodoh keong cicing-cicing ngabudi ucing lungu tutut sigan heueuh sawah sakota kaider kabeh. Cek Nini Rasti teu mere waktu deui ngadon nyeksikeun Roni beak kadae ngan teu we di sisia dipupuas mah. Jempe Nini Rasti disambung ku Ki Supi nu hartina sarua pada nyeksikeun. Kujang bener pikeun diri Aki rupak awas ieu pangawakan rang kebong teu beda ti rorongkong. Bari kasebut jalma kokoronyoso malarat rosa teu dunya teu barana sepi harti tuna basa teu bodo-bodo acan. Tapi sok sanajan bari kaayaan Aki nemrak tina katebogaan ulah nyieun petak kitu Agus. Cek Nini teh mah bieu jajauheun kana mulang tarima atuh ulah-ulah nyieun camplak keur diri Aki jeung ka si Nini. Jadi jelema mah kudu boga rasa jeung rumasa, kudu inget dina alam kiwari sok hukum bukti lain hukum mulo. Geuning teh jaga-jaga teuing kakara popoyan geus katarima ku sorangan ganjaran ku awak anjeun. Piraku diri anjeun baheula keur cicing di kersana ajengan Daromi teu meunang atikan nu hade onaman mah. Bari anjeun salila aya di dieu make daek ngalakukeun nu 5 waktu. Tapi buktina ukur ngabeungetan wungkul. Batan saukur tama kitu mah. Yo, leuwih hadentong we sakalian. Sarua we jeung saukur make kedok eta mah. Jeung deui kalakana mah pidona kaeun sabenerna mah. Cek Ki Supi tumerapna kana batin Roni asareuwas ngadenge caritaan kitu ti Ki Supi jeung Nini Rasti. Atuh pok Roni malik nanya sanajan aya nu karasa oge. Aki, hapunten langkung dipayun. Abdi sejatuh maros ka Aki bireh nembe nguping kasauran Aki nu matak nimbulkeun reuwas teu reuwas kang batin abdi. Nu hartosna unggelan Aki sareng ti Nini nuduh ka diri abdi parantos ngajalankeun teu leres. Parantos midamel campelah ka Aki dina perkawis naon. Nu mawi diri abdi teh disebatkeun midamel campelah ka Aki teh. Tanya Roni bari sungar sengir nahan ka nyeri. Ari pertanyaan kitu ti Roni gancang ku Nini Rasti dijawab. Kujang jalu anak king ulah ngabodo-bodo maneh. Ulah nemongkeun siga jalma nu alim, siga jalma nu nyantri pamali ieu. Naon atuh Nini nu janten margi lantaran diri abdi disebat kitu ku Nini sareng ku Aki
Cek Roni tetap dengarti. Hade kuning ini dibejakeun tapi omat ulah mungkir lantaran batin mah teu bisa dibawa wohong ieu. Asa kudu kumaha diri nini jeung si Aki mika heman ka awak teh ieu. Ka awak anjeun dibelaan ini boga rejeki saeutik saciwit sewang. Boga dahareun sahuap sakopeun teh dibelaan diduakeun ditirukeun. Geus pugu dina cageurna dina galinging panas tirisna teh sirik ditatap diusap leuwih-leuwih ti ka anak sorangan lamun geus teh mah diri ini boga anak. Kunaon pangna diri anjeun dina waktu kiwari nyanangan kamusibatan kieu teh netelakeun diri anjeun ti deuha tina parabot anu dibikeun ku si Aki. Geus pasti eta parabot digunakeun kana teu bener teu mahna manawa ka diri sorangan. Kaduana ti deuha tina jalan daek ceceremed kana rejeki si Aki nu meunang ngahajak kumpal kempil geus aya dicokot ku anjeun. Matak naon aya pangabutuh mah terus terang we ka si Aki atawa ka si Nini da moal dikoretkeun asal dipake kana jalan anu matak halal, jalan manfaat dunya akhirat, batal dicokot kitu mah. Pugu gengeunah waktu harita mah, tapi teu nyaho matak manawa matak nyiksa kana diri sorangan. Kumaha basa-basana si Aki baheula? Lamun urang hayang salamet, hayang loba nu mika asih, mangka hade sing bisa ngajagana tina perkara ucap teka jeung lampah. Taina diri anjeun pidangi jeung kamusibatan, wayahna we kudu ditarimakeun hiji tanda ganjaran anjeun keneh. Pan tadi geus dicaritakeun, ieu Ujang, pangeran mah moal ngaganyar moal nyiksa da puguh kasebut maha welas tur maha asih. Nu waris ngaganyar jeung nyiksa mah anging amal perbuatan urang keneh apaan? Beral ayeuna mah geura ingkah we ti dieu. Ongkohan si keneh tas kedatangan ku sabar urang jalma nu rek newak ka diri anjeun. Nepikeun ka si Aki ampir-ampiran namahan Rajapati ku keukeukeuna eta jalma. Nu datang ka dieu teh kudu ngabejakeun diri anjeun pajarkeun teh ku si Aki diampihan di dieu padahal diri anjeun teh 2 poe nu kaliwat anjeun mah geus undur ti dieu. Sakitu ge kawilang bagja keneh ditantayungan ku pangeran da si Aki salamet. Nyari nu gara-garana mah ti anjeun keneh we Kujang. Cek Nini Rasti ngadadarkeun tina perkara kajadian bieu. Nya eta anu kakara-karana pantai bari keukeuh Roni kudu ingkah ti dinya. Sabada disek-sekannya tadi esek-esekeun ku Nini Rasti. Atuh saterusna Roni harita nyarita deui. Nini, sarebu teu janten bendu salaksa teu janten duka. Mugi agung cukup lumur jembar hampura. Kalayan ku Nini sareng ku Aki. Abdi teu rumaos lahir batin midamel sarupi nu teu dipikapalai ku Nini kalihna ku Aki. Sok sanaos dari abdi bade dihukum gantung dibuang tinggi, disiksik dikunyit-kunyit, raga abdi dicacak diwalang-walang, teu janten naon-naon. Abdi tetep teu rumaos. Kalihna ti eta abdi ngucapkeun sumpah demi Allah demi Rasulullah. Ulah dirahmat satutup umur upami abdi ngalakukeun hal-hal anu memang disebatkeun ku Nini kalihna ku Aki. Ing kalihna deui Nini mugi rawuh. Mugi Nini rawuh Aki kersa ngadangukeun kana cariosan abdi tina waktos ieu. Samiosna ti dieu ngajajabkeun hiji istri teh anu dijenengan Rohmah. Barang dugi ka tempat diri abdi ngadon pada ngepung ku puluhan jalmi. Pajalkeun diri abdi tos ngabantu eta istri. Padahal abdi leres-leres sejamelaan anjeunna. Waktos harita tibatan diri abdi disariksa teu pupuguh, langkung saya abdi ngalawan heula. Namung dalah dikumaha abdi teu tiasa daya jalaran dihurup ku puluhna jalmi. Atuh kaapaksa abdi nyanangan reksak badan anu sakieu buktosna. Cek Roni panjang lebar cumarita kalawan kuat ngucapkeun sumpah nu beurat. Oh Kujang, sanajan teu dicaritakeun ge perkara anjeun ngajajabkeun eta budak awewe teh memang kanyahoan ku si Aki jeung ku si Nini. Da pugu ge. Harita ge nyaksian kalawannya unurna. Nya Kujang kitu atuh kitu deui sanajan anjeun teu nerangkeun bari nemongkeun raga ruksak. Kupanon ini katingali pisan nya anjeun teh keur aya dina kalaraan. Tapi hanyakal kajadian sarupa kieu teh geus bari nu harjeuna mah eueuh gunana sanajan anjeun susumpahan ge. Naon rupa geus katarima ku deui anjeun poh parabot si Aki jeung duit nu gedena 2 ringgit dibawa ku anjeun. Top geura tarimakeun bari tong dipulangkeun deui ka Nini atawa ka si Aki. Masing bisa mawana, masing bisa narimakeunana.
Bral ayeuna mah geura ingkah kasarakan tadi ulah rek nyangsara awak sorangan jeung karunya kanu ditinggalkeun di imah. Cek Nini Rasti teu bisa dipuntangan tetep gede sangkaan yen Roni geus nyieun kalakuan teu bener. Nini, sumangga diri abdi unur ti dieu. Namung kana sagala rupi anu diunggalkeun ku Nini, abdi teu nampi lahir batin pajarkeun abdi parantos kasarenan barang ti Aki. Kalayan abdi disangki ngabantun artos nu ageungna 2 ringgit. Abdi mah tetap teu rumaos Nini. Cek Roni tetep nolak kana tuduhan Nini Rasti da puguh jeung saknyana teu boga dosa atawa teu ngajalankeun kana kajahatan. Kujang, lamun hiji tanah anjeun bener-bener teu rumasa nampa paraboti Aki jeung teu rumasa nyokot duit 2 ringgit, taya halanganana ngan tetep Aki jeung Nini mah aya kapanasaran hayang netelakeun yen anjeun teh teu ngabogaan talajak goreng. Cek Nini Supi kakara nyarita deui. Nini Rasti paramitra. Samalah Aki Supi ge ngilu nyarita deui. Bener tete. Jadi lamun si Kujang teu rumasa mah nyokot duit. Taya bayana Kujang. Jadi deui Aki aya kapanasaran sakumaha nu dijebutkeun ku Nini teh. Sumangga Aki naon nu disebatkeun aya kapanasaran ti Aki, tanya Roni bari neuteu. Kira-kira na sanggup ngalaksanakeun anak Kujang? Tanya Aki Supi ngareret ka Nini Rasti. Sumangga geura sangemkeun Aki. Moal kaduhung kira-kira na? Moal sieun. Kumaha buktosna we ki? Tega lamun sakira anjeun pati. Batan diri abdi sangsara kalayan batan raga abdi janten cacat. Langkung saya abdi pondok umur upami kedah-kedah teuing mah kersaning anu maha kawasa. Tema Roni tegas pisan. Gatuh. Ari bener-bener geus tega jeung pasrah onaman mah. Aki rek nyaksian jeung si Nini, yap geura tuturkeun Aki ka dieu. Cek Aki Supi sup ka imah dituturkeun ku Nini Rasti jeung Roni kumarayap. Cek Aki Supi kana ruas awi gombong nu gedena saluhureun bitis gek diuk sila meni mendako gigir Nini Rasti. Geus kitu pok Aki Supi nyarita deui ka Roni. Kujang, ari ieu naon nu dicekel ku si Aki? Ruas awi gombong Aki. Jawab Roni teu samar. Nyaho isina ieu ruas? Perkawis lebet nama teu terang Aki. Geura ieu tinggal ieu naon jerona ieu? Cek Aki Supi ningalikeun ruas kana Roni barang beres si horeng orai linghas segede inung suku keur ngarengkoa. Orai di lebet nama Aki. Jawab Roni di barung ku hate ngakebeg jeung gila ningali orai keur ngarengkoa. Ari barang cokot-cok kunaon jalu? Tangtos nage kupanangan barang canak ma Aki. Bener kuleungeun. Leres kupanangan. Jawab Roni bari panon mah ret deui kana orai. Taina kieu Kujang. Hiji tanah bener-bener si Kujang teu boga kasalahan atawa teu boga dosa. Aki hayang ngayakinkeun kana kajujuran si Kujang. Kitu ge lain Aki rek ngahukuman. Aki mah lain ahli hukum, lain jaksa, lain hakim. Syamala lamun dihartikeun nu bener-bener mah jalma-jalma nu aya di pangberokan teh atawa dina jero hukuman eta teh lain dihukuman ku jaksa atawa ku hakim nyatana mah nu ngahukuman teh diri sorangan dabongan urang ngajalankeun kajahatan. Komo keur diri Aki mah teu wasa mere hukuman, teu wasa mere ganjaran. Ceuk Aki ge nu ngahukuman jeung ngaganjar anging perbuatan urang-urang keneh. Hiji tanda si Kujang teu barang cokot atawa kasarna panjang leungeun, coba leungeun si Kujang asupkeun kana jero ruas. Cek Aki Supi nita ngasupkeun leungeun Roni ka jero ruas nu aya orayan samalah Nini Rasti pipilueun nita. Sok Kujang lamun bener-bener si Kujang teu rumasa nyokot duit. Ti si Aki nu gedena 2 ringgit, pasti eta orai moal macok moal naon-naon. Tapi sabalikna lamun leungeun si Kujang dipacok wayana kudu rumasa. Sambung Nini Rasti. Menang sabara jongjongan mah Roni can bisa ngalaksanakeun kana parentah Aki Supi jeung Nini Rasti. Kulantaran ngarasa gila jeung paur dipacok ku orai. Ari teu dilaksanakeun geus pasti Aki Supi jeung Nini Rasti kana nyangka atawa geus pasti disangka boga dosa. Tina kituna Roni lah-lahan ngasupkeun leungeun kana jero ruas di barung ku hate ratug samala make jeung peureum sagala. Barang bus leungeun Roni diasupkeun kana jero ruas dikersakeun para mitra.
eta orai nu dipika gila teh teu macok teu naon saukur gigilisirane kana pigelang sidik Roni teu kitu teu kieu Aki Supi nita ngaluarkeun leungeun. "Oh geus kujang kaluarkeun leungeunna kumaha dipacok henteu kujang?" tanya Aki Supi bari neuteub. Berkah Aki teu macok teu naon-naon mun ngagilisir we kana leungeun. Salajengna kumaha deui abdi teh Aki? Jawab Roni malik tanya. "Oh jadi yakin anu sarupa kitu mah si kujang mah teu boga kasalahan naon-naon." Daina Aki sakali deui rek nanyakeun perkara batu anu kawas keong jeung hoe talaga ti si Aki dikamanakeun. Aya keneh di si kujang? Aki Supi nanyakeun parabot. Batu sapertos keong sareng hoe talaga Aki? Roni ngahulang. "Oh nya pan harita teh si kujang teh menikah ke peuteuh meminta keur ngajaga diri." Nya ku Aki dibere dua barang, kahiji batu keong buntet, kadua hoe talaga. Cek Aki Supi keukeuh kungsi mere parabot. Wartos iraha Aki masihan parabot ke abdi. Tanya Roni ngarasa kaget kulantaran teu rumasa dibere parabot atawa menta parabot ti Aki Supi. Si kujang mah komo lamun umur sarua jeung leuwih ti Aki geus nijakap pikun loba kapohoan alias limpuran cacakan umur ngora keneh bari dibere kakara mangkukna ngadak-ngadak poho kumaha ieu ti kujang? Cek Aki Supi bari rada seuri. Leres Aki iraha Aki masihan parabot ka abdi. Teu rumaos lahir batin abdi maki sanaos bade diungkulan kukuraan ge mangga teh teuing abdi mah. Tema Roni tetap di rumasa. Geuning basa bangkukna ti saantasna si kujang nganterkeun budak awewe anu ngaran Rohmah. Geuning harita ujang nganterkeun budak awewe nu teu balik deui harita teh nya balik-balik geus aya 2 poena. Samalah timurusin ini mah disangka ujang teh terus dicadat di ditu. Kadua poe ujang ngurumui samalah datang lagi bari nyerenkeun diri. Ubareun nya tetarung dihurup ku tiluan cenah di warung. Atuh kapaksa Aki sate kapolah ngubaran ujang nepi ka akhirna ujang walagri deui ka Wasasari. Meunang 4 poe disandas ujang walagri, syariatna atawa cukang lantaran diubaran ku Aki. Nya isukna ujang cacarita rek init maksudna. Cek ujang teh hayang meneruskeun ngalap ilmu bari keukeuh ka Aki menta dibakalan parabot. Tina kituna kulantaran Aki gede kapercayaan bari geus teu nilam-nilam cohagna mah asa ka anak sorangan. Lamun geus teh mah Aki boga anak. Atuh golosor ku Aki teh diserenan 2 parabot. Nyata nu dicaritakeun tadi samalah sineni ge nyaksian waktu nyerenkeunana. Moanya atuh kujang ari Aki geus sakieu rek pikun inget. Ari si kujang ngora-ngora keneh mopohokeun maneh. Ulah kitu pamali sarua jeung ngaleungitkeun ka nya teh ti Aki. Kolot mahaat ka si ujang teh kari-kari dileulengit. Nampa mana nampa we, da ku Aki moal dipenta deui, da geus milik si kujang teh. Cek Aki Supi tetep ngakukeun geus mere 2 parabot ka Roni. Aki perkawis unggelan ti Aki anu sakitu panjang lebarna. Tina perkawis parabot teu aya bentena sapertos neme nyangki abdi ngabantun artos kagungan Aki. Da ieu ge henteu aya bentena. Upami abdi nampi eta parabot paparin ti Aki diri abdi ulah dipaparin darajat satutup umur. Kalayan leungeun abdi kiwa kalayan tengen nyuhunkeun merengkel ngadadak ayeuna keneh. Rumaos abdi nalika ngajajabkeun eta istri teu wangsul deui harita teh. Nembe ayeuna abdi ka dieu bari kaayaan waruga abdi batan sakieu. Margi abdi teu tiasa wangsul pulang dinten sote kahiji kabujeng sonten kaduana abdi dikarpung ku urang ditu. Dugikeun ka abdi ngejat bari teu puguh anu dituju. Wireh dina kaayaan wengi sareng poe diwuwuh teu apal jalan. Tah kitu Aki kaayaan abdi waktos ngajajabkeun eta istri nu hartos nama abdi mah paggala. Eta mah teu langkung penggali Aki kalihna nini percanten we ka iman abdi nuhun henteu bae kantun nyangakeun bae tinangtos pangeran anu langkung uningan kalayan nyaksian siang kalihna wengi ka umatna dina talajak sareng tingkah paripolahna. Tema Roni tetep di rumasa kana tuduhan ti Aki Supi. Tidi nyaret Aki Supi ngareret kanini Rasti sarta nyarita kieu. Geuning kitu pangakuan si kujang teh nini. Asa piraku urang kasamaran onaman mah. Cek Aki Supi rada kaget lantaran nu sakitu kateranganna ti Roni.
Kasamaran kumaha hari si Aki namun gitu si Kujang eueuh nanti tempat urang teh aya kana tauna pasti urang ngarasa asa-asa pasti masih Kujang eueuh ti urang teh 3 poe kaliwat kaopat poena balik deui bari kayan waruga ruksak bitis dua nana gudawang tapak bedog tema Nini Rasti anu tujuan nama sarua jeung Aki Supi yen Roni bener-bener narima parabot. Para mitra anu mulia, sedengkeun Roni keukeuh peuteukeuh teu rumasa samalah make jeung susumpahan sagala. Meunang sawatara jongjongan mah meureun aya kana 2-3 menit antara Aki Supi Nini Rasti jeung Roni ngaraga meneng itu ieu eueuh nu cacarita ngadonting haruleng. Tapi teu kungsi lila Roni tumanya deui ka Aki Supi. Salajengna kumaha pangemut Aki nah bade tetep wae kagungan sangkian ka abdi nah bade percanten ka abdi. Dukat euy atuh Kujang rada poekeun Aki teh eta kumaha pamadegan maneh Nini ceuk Aki Supi malik nanya ngareret ka Nini Rasti anu masih keneh keur ngahulang. Jadi bener-bener si Kujang teh teu narima parabot si Aki tanya Nini Rasti siga nu panasaran bari cangcaya. Sanggem abdi oge kantunya ngakeun we ka Aki kalihna ka Nini bade percanten yen abdi teu rumaos di pasian parabot ku Aki nuhun keukeuh bae abdi pajar di pasian parabot ku Aki mangga nyangakeun abdi mah kanu kamaha kawasa tema Roni tetep teu rumasa. Tak kumaha tuh Aki ceuk si Kujang teh kitu geuning jadina teh Nini Rasti malik nanya. Ayeuna mah kieu we atuh Kujang nunggeus manggeus we ulah hantem dicaturkeun bisi nimulkeun katugena hate keur sarerea ngan ke Aki masa kieu bae lamun si Kujang bener-bener teu nampak kana eta parabot ti Aki masing salamet satutup umur sabalikna kajal manu narima eta parabot ulah aya mangfaatna samala masing jadi manawa kana dirina lantaran cingsah nu ngarampasieun pasti eta nu baris ngarasa panasna. Dayuna Aki moal alang kumapalang nulungan ka diri si Kujang sugan jeung sugan pangeran ngaijabah kana permaksudan Aki rek ngubaran badan si Kujang nam ka ditu urang kapipir heula jeung si Aki bari wayahna pangmawakeun keun ieu tema si Aki mungkas carita tina perkara mere parabot satuluina ngaleos jalan ka dapur dituturkeun ku Roni ngajingjing kendi di si cai herang. Sok Kujang ubaran bajuna kun celana mau pake we kadinya cek Aki Supi atuh gek Roni cingogo nyang hareupan nyang hareup ka kulon. Bismillahirrahmanirrahim curulung cai tina keuni dikucurkeun kana badan Roni dibarengan ku doa. Lain beja ilmu panemu Aki Supi teh kalawan bener-bener diijabah ku pangeran buktina badan Roni nu sakitu ruksak dikeresakeun make cager samalah teu aya urut-urutna acan. Tatu kabeh lita deui. Geus Kujang geura pake kadinya bajuna rap kami jadi pake terus nuturkeun Aki Supi unggah ka jero gek Roni diuk kitu deui Aki Supi. Nini ari maneh keur naon atuh ngoyak we di hawu ha tanya Aki Supi bari sirana nongho ka lawang dapur. Ieu boga olahkeun di saeutik jawab Nini Rasti bari ragenyeng ngangkat aseupan. Ukud atuh euy opieun teh bawa ka dieu bisi si Kujang can manggi opieun cek Aki Supi serebang hasil rokok diserebungkeun ka luhur kitu de Roni pipilueun ngarokok daun kawung kurunyung Nini Rasti ti dapur bari mawa opieun 2 piring seng sok ditunda di hareupeun Aki Supi jeung Roni. Ope kadinya Kujang bayahna tamah seueur beuteung cek Nini Rasti kojengkang deui nyokot teko jeung cangkirna. Naon ieu teh euy tanya Aki Supi bari mencerong kana opieun anu masih keneh ngebul. Top-tope kadinya tong make nanyakeun naon-naon sagala. Tema Nini Rasti terus nyician cair 2 cangkir. Ulah jeki nomplok Kujang sok kadinya mumpung panas keneh. Aki Supi miholaan ngahuapkeun opian. Si baduh teh panjana teh gereng sia. Suuk teh kejo ketan, si oreng teh kejo awung. Moal lengket kitu kana bojit kami ini. Si Aki mah si nurus tunyung deuleu disadiakeun teh ku disadiakeunana opieun teh teu waleh jadi omong make nyebutkeun moal lengket beujit segala rupa. Geura kumaha Kujang
basa teu heula anyaran si kujang ka dieu dibere ke jobe nyeur pajarkeun dihitung-hitung jadi anak hayam cenah cek Nini Rasti rada seuri koneng Roni ge ukur nyerenge. Lain kitu aki mah kujang adi manggih kejo awug teh sok inget kajenatna ajengan Ahmad ungga balik di masjid ta salat isya meni cocorokan ngarejo awug euy kaunga imah kitu na teh tema aki Supi ngahehe seuri. Nah sok taruang awug gitu aki tanya Roni bari ngarongkong cangkir di si cai ari salawasna mah tara eta mah dina waktuna keur usum nguyang we. Jadi ujang jawab aki Supi teu boleh seuri bari pok deui nyarita kieu. Nu matak aki mah kujang tikeur ngora nepi ka ayeuna teh geus pada-pada baru karunang itu. Eueuh niat hayang pisah jeung si Nini teh. Ari sababna moal manggih samode si Nini kasebut awewe binangkit awewe rapeka naon rupa bisa jadi kaolahkeun. Geus puguh beunyeur sacangkir di sangu. Uga gaplek di awug. Ka kulit-kulit badug jadi dorok-dok nepikeun ka jero beuteung aki ge sang geus ngadar dorok-dok kuat keting balatuk teh teu beda ti sura badug. Baheula aki Supi mendingeuna seuri Roni ge mending ngabarakat aku mitra. Kaneng sia tah dol kos nu gadung sia tayoh ka patutna keur lemong teh sia cek Nini Rasti seuri bari nengeul kana ping-ping si aki. Dah kami mah lemong mah maneh kemong alus keneh lemong tibatan kemong mah nu kemong mah di mana sare teu beda tipe balendungan balon kemong kempes temal aki Supi pisari pisirieun dikersakeun keur aki-aki teh disiare pidorakeun teh nya teu bubuh ngadon ngupat malaikat ka ajengan Ahmad kawas nu teu pamali we cek Nini Rasti bari nyusutan Cipanon balas seurieun. Nya hampura we atuh kitang ajengan Ahmad temal aki Supi geus kitu jep jarempe eueuh nu cumarita deui. Para mitra kaum dangu tutas ngaropi kirawan Ciasar Roni ngalange di tepas hareup kituna teh ngadon ngalamun ras kana pernasiban dirina jeung inget kanu jadi lanceuk anu nepi ka kiwarican bisa tepung. Ku kituna sajeroning keur ngalamun make gegereneng dina batina tina perkara dirina pajar dibere parabot ku aki Supi samalah make disangka nyokot duit sagala 2 ringgit. Dikersakeun hirup aing teu boleh nete semplek nincak semplak teu boleh jadi panudingan bae teu gugur teu angin diri aing ngadon disangka nyokot duit sagala bari keukeuh ceuk aki Supi sing sahanut nampa parabot ti manehna. Piraku aki Supi jeung Nini Rasti jijienan onawan mah tangtu manehna geus sieun doraka. Sedeng diri aing 1000 kali disangka tetep teu rumah salahir batin. Moal kitu lanceuk aing ka dieu ngaku-ngaku aing peda rupa jeung dedegan sarua. Nabejakeun perkara nu jadi lanceuk rupana sarua jeung aing. Lamun ku aing dibejakeun ieu nu ka dieu teh lanceuk aing ke kumaha aing katempuhan kudu neneangan manehna atawa diri aing dang dianggap sailon ku aki Supi. Sajabana ti kitu saleuheung meueus lanceuk aing teu milampah jahat kanu sejet. Narajang manehna milampah kajahatan di lembur ieu geus pasti aing ditewak di kudu wajib. Untung aing anyaran ka dieu nyarita neangan lanceuk teu disebutkeun lalaki atawa awewe bari teu nyebutkeun boga lanceuk sakembaran. Lamun nya teh mah nu jadi lanceuk ka dieu bari nyieun kalakuan kitu peta teu regejeug geus kawilang nekadna jeung dikersakeun make los-los ka dieu sagala. Nah aya di wewengkon ieu kitu asa piraku lamun aya di wewengkon ieu mah teu pareng tepung jeung aing tapi pasti awal akhir ge baris tepung jeung aing. Karunya we ka aki Supi heug duit ngan sakitu-kituna bari menang kumpal kempil akhirna dicokot kudu jadi lanceuk. Nya parabot dibere, nya duit dipaling. Teung teuingeun Kang Rona. Teu karunya rek boga niat cecermed mamontong ka pantar aki-aki atuh matak naon kanu jegud sakalian jadi dangdanan meureun. Kitu gerenang Naroni bari ngadak-ngadak ngorejat samalah terus turun kaburuan dumeh mireungeuh Nini Rasti ugal-ugil rek ngangkat tunggul jambu pisuluheun. Nini serius ku abdi we kanggo naon tunggul cek Roni gede rumasa jeung teu tega ningali kolot barang gawe. Keur pisuluheun kujang sugan kaduga ku Nini rek dikeureuy dicecel
jawab Nini Rasti bari ngalesotkeun tunggul jambu. Teu lepatna tu Nini mi warang we ka abdi. Ulah barang damal ku nyalira kajabi upami abdi teu aya. Cobi punten kampakna ku abdi. Sok ka dieu Nini. Cek Roni terus nyeh cea tunggul jambu. Hari Nini Rasti terus kapipir nyamperkeun ka Aki Supi keur ngasah peso raut. Aki, ari kami mah ngarasa kaget perkara si Kujang. Cek Nini Rasti nyarita hareupeun Aki Supi. Oh, kaget kumaha Nini? Tanya Aki Supi bari tangah. Heueuh nya Nini terek ngomong tapi waktuna kaburu beak. Urang mitra sadaya. Saya waktu sedang dugi ka dieu we heula. Enjing urang teraskeun deui.